Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Aneh mah si ganuhun teu purun anjir teh. Si ganuhun teh satuju aing rek neangan Cirawing teh. Jadi keur aing mah morek masak ka maneh gali. Mung maturan marengan mah teu nanaon keur aing mah mal maksa. Leudeung aing ge sorangan. Aing mah dek mantog nyorangan oge ka mana-mana oge aing mah mal hariwang aing mah. Nepikeun ka putusna hubungan jeung maneh oge keur aing mah teu jadi pikiran anjir. Ulah wakang begitu atuh geuling ulah salah paham. Manggali lain henteu purun atawa henteu panuju peda keuling rek neangan Cirawing. Ngan anu dipikirkeun ku manggali mah ngeunaan latihan keuling anu kapaksa bakal eureun. Leung basa mun Cirawing teh tereh-tereh kapanggih. Kumaha mun nepikeun ka mulan-mulan nya nepikeun ka lila waktuna atuh jadi lila deui meureunan hayang ngayakinkeun sakabeh ilmu si guru teh. Eta mah lain urusan maneh sia gali koplok. Urusan aing eta mah. Pokona mah aing geus janji ka si Buati gali aing teh bakal neangan Cirawing nepikeun ka panggihna kitu. Jadi lamun aing ingkar janji ka si Buati atuh si Buati bakal nyeri hati, bakal sedih sia koplok. Nu mata cek aing ge paduli teuing si guru mun wani ngahalangan kana karep aing dilawan ku aing mah. Nyaan anjir aing mah aslina mah heureuy aing mah. Dilawan ku aing mah. Sugali ngahuleng bari ngagerentes dina jero hatena. Waduh. Teteh lah kita mah kuat wae hubungan batin antara si Keling jeung Saraswati. Nepikeun kaki tu sikap jeung pamadegan si Keling. Manehna rek bela pati ka Saraswati. Kitu teh mah lantaran hubungan batin antara indung jeung anak beunang. Malah kawilang susah oge sigana teh pikeun ngajauhkeun antara atawa mangaruhanna si Keling. Sangkan ngewa ka Saraswati ngan kali tinggal hiji kekuatan ieu mah ye si Keling ulah nepikeun karobah tekad pikeun ngabinasakeun Cirawing kudu terus dihasut dipangaruhan sangkan tambah cecep ka Cirawing sabab geus jadi tujuan anu utama keur aing mah jeung Ki Buyut ireng Cirawing kudu ajal binasa ku leungeun anu jadi anakna sorangan. Lain ari maneh ngahulang mikiran naon sagali? Hah? Mikiran si ihatnya. Mikiran si amprud-amprudannya. Acan ge sapoe maneh mah geus hulang-hulang mikiran si Ceihat gali. Urusan kitu patut we maneh mah nu digugulung teh gali. Kawas anu moal panggih deui anjir teh. Heuh panggih deui jeung si Ceihat. Awas ya. Si Ihat geus mercayakeun ka aing mun maneh nepikeun ka nganyelikeun hate si Ceihat maneh kagoda di ku awewe sejen maneh terus cereumeuh di ka awewe sejen didagor ku aing mah sok dagor ku aing mah ulah coba-coba si anjir ulah ngulinkeun si Ceihat mun teu hayang eureun jelema mah ku aing teu nyaho aing ngaranna Bapak aing Atep Dewa aing teh anak Atep Dewa sia. Kunaon Keling jadi mihak si Ceihat gini. Apaan anu deukeut raket terus ka mana-mana babarengan teh jeung manggali Keling. Jadi Ceihat mah beunang disebutkeun jelema anyar atuh Keling. Teu ngarti manggali mah. Moncong pura-pura teu ngarti sia koplok. Anu matak si Ceihat nya capekna kitu ka aing oge
lantaran si Ceihat ge apalen maneh mah cereumeuh sia gampang kagoda ku awewe pokona aing mah mun ka awewe anu bageur aing karunya gali pikir pake otak pikir lain pake bujur sia si Ceihat kurang bageur kumaha ka maneh heesna nyatuna maneh diperhatikeun ku si Ceihat ari maneh sabarang bae naon sia mikir atuh mikir jadi mun maneh nepikeun kang nyarikeun hatena si Ceihat eta sarua jeung maneh teu ngahargaan ka aing anjir. Halah, sampai ka begitunya keling. Lain sampai begitunya begitu mikir sakoplok. Iya. Berat oge ya keur manggali ieu mah keling. Nya dari masalah cereumeuh mah geus bakat bawaanana atuh keling. Nya da boga panon teh keur ningali anu arendah, anu carantik mun dilakukeun ka awewe mah, anu bahe nonelkom. Jadi wajar mun manggali resep ningali anu geulis, anu amprud-amprudan, anu nyeungseng, anu curileuk. Ari ukur semet neuleuh mah teu naon sagali. Tapi ulah terus asup kana hate sia. Komo bae terus dipikiran jeung dibayang-bayang mah. Beungeut ciga gule kieu mah jauh sia mah cereumeuh. Ceuk aing oge si Ceihat teh geus bageur ka maneh teh gali. Anu matak mun maneh ngajadikeun ka si Ceihat dibabo ku aing mah. Dileled ku aing mah nyengled sia. Ditonyok nyolontod sia. Geus moal diberi ampun deui ku aing mah anjir. Nya geus lah keling manggali janji moal rek nyerikeun hatena si Ceihat. Moal rek kagoda ku awewe sejen. Kajaba mun poho. Cageul ngeunaan Ceihat mah ka ayeuna mah balik deui ngeunaan si Rawing ya keling ye. Ngeunaan si Rawing. Kela. Kumaha maksud maneh teh gali? Anu balik atuh sia nya capek teh. Ulah terus ka mana karep. Apaan geus jelas si Rawing mah rek diteangan ku aing. Jadi kieu maksud manggali mah keling. Taro kata we si Rawing teh kapanggih ku keling. Saupamana ieu mah si Rawing teh can pulih ka ayanana. Coba rek kumaha tindakan keling anu saterusna? Nya dari kayan si Rawing geus pulih deui mah geus jelas moal aya masalah eta mah. Ngan ieu mah saupamana kitu ieu mah. Lamun si Rawing masih keneh can cager eta jadi tanggung jawab saha? Eta anu jadi panasan keur manggali mah keling. Si keling ngahuleung sakedeung siga nu keur mikir. Sok pikir ku keling. Lamun nepikeun ka keling anu kudu ngupayakeun si Rawing sangkan pulih ka ayanana. Waduh. Berat oge ceuk manggali mah keling. Enggeus pugune angan si Rawing teh ku keling. Terus ngubaran si Rawing oge kudu jadi tanggung jawab keling. Berat. Berat mun nepikeun ka kitu teh keling. Keheula maneh mun ngomong bulat-bulat kitu sia koplok, kamana karep we sia ngomong teh. Sabenerna mah mun otak maneh encer, maneh geus teu kudu nya capek di kitu sagali. Nah, kumaha kitu maksud geuring teh? Apaan maneh oge geus nyaho anjir. Pangna aing datang ka gogoblokna Buwati teh rek naon cenah gali? Rek kubaran si Rawing ku kembang pancawarna. Cager cenah si Rawing teh, Henteu nya can cager keling. Jadi naon cenah si keling ka Buwati teh gali? Janji rek upaya kelubaran si Rawing sangat cager. Apa eta mah nya? Janji aing ka si Buwati. Anu matak ceuk aing ge jadi kuleud sia teh. Otak teh lilating babarengan jeung si Ceihat. Jadi geus kajawab naon ditanyakeun ku maneh teh. Ngubaran mulihkeun kayaan si Rawing teh memang ditanggung jawab aing gali. Kahartos ku sia teh koplok. Raden ngomong ke hartos make koplok keling mah. Nah, ieu mah ye si bageur. Kaharti ku manggali ge keling. Ngan ceuk manggali ge jelas bakal berat keur kelingna eta mah.
sok pikirku keling diubaran ku kembang ajaib kembang pancawarna sirawing tetep teu cager rek diubaran ku naon deui eta sirawing teh coba padahal kembang pancawarna teh mampu ngubaran rupa-rupaning panyakit apan kabuktian dipake ngubaran Saraswati jeung Anikati mah untuk kudu make ngadua kalian bener teh jadi mun kitu mah keling kudu neangan tabib sakti atawa anu leuwih ampuh tibatan kembang pancawarna. Naon cenah eta teh? Duka teuing, dalah manggali ge wanita rohan lebah dinya mah. Keling oge pasti bureng, poek, bener teu? Memang heueuh aing ge bureng lebah dinya mah gali euy. Nu maca ku aing rek sakalian ditanyakeun ka si guru oge gali. Ya saupamana ieu. Si lain mah geus saupamana we. Daungkeun heula ieu. Saupamana ieu mah nya andai kata jikalau bila mana keling si guru ge sarua jeung urang poek jeung bureng henteu nyaho naon piubareun keur sirawing. Tare kumaha deui upaya urang? Coba jelaskeun. Jelas eta lain perkara gampang keling. Jadi cindak nama urang teh kudu neangan tabib sakti setengah dewa. Apaan geus nyaho si lain ge bapak aing mah atep dewa? Lain kadinya. Nyeta tabib sakti setengah dewa anu boga kamampuhan pikeun mulihkeun kayan sirawing. Nah bakal aya eta tabib sakti setengah dewa teh saha jelemana di mana padumukanana bureng poek deui wae ka urangna oge. Bener teu? Lain maneh mah siga anu ti hate geuningan gali euy. Ka aing teh lin mere sumanget maneh mah gali. Siga anu ngajak ngesang anjir teh. Montong bulat beulit sia ngomong teh, itu ngomong teh jeung aing anjir nya ge aing bebenyit keneh aing mah ngarti anjir aing mah ke uteuk ngomongna anjir. Kudu tegas ya jadi jelema teh. Geus we maneh mah nolak mun ngabatuan aing mah kitu. Ngomong teh jadi seronton kali itu seronton ka dieu maneh mah gali. Mecing eueuh kawani maneh mah. Can naon-naon geus ngomong burang jeung poek. Ya. Beungeus untung milu mantok jeung aing sagali sakali dinya capek bulat beulit kawas bieu bejaan sia anjir tah babatok teh gali ku aing. Aduh, lain sari mikir. Iya. Untung ngamak wae atuh kelingna. Ari manggali mah nguji we nepikeun ka mana kuatna tekad jeung sumangat keling gitu. Nyari keling geus kuat pategadan mah manggali moal bisa naon-naon. Da kaputusan mah aya di anu jadi dunungan. Manggali mah pan sakadar milu barengan ngabaturan ai keling. Si keling ngantelkeun curugna kana biwir nitah sugari jempe. Terus ngareret ka lebah lawang panto imah anu muka. Si keling terus nyarita. Kunaon kalah kacicing dirinya maneh teh? Guru. Hei. Biasana oge apaan sok langsung asup ka jero gobrog. Hasok asup ka jero guru, asup. Maneh mah kawas naon wae make jeung ngajentur di luar kawas kitu. Asup guru. Si keling memang beuki tambah seukeut pangdengena bisa nganyahwankeun di luar aya jalma. Anu panyangkana si keling mah si tergos bodas anu jadi guruna. Tapi nu aya di luar masih kene can asup ka jero imah. Maneh mah heureuy teh kawas bebenyit wae guru euy Ciputing kieu maneh mah kalakah ngajakan ucing sumput. Asok asup ka jero guru, asup. Tapi di luar masih keneh tetap cicing. Si keling penasaran ngacorelat luncat ngan sakolepat geus aya di luar. Si keling jadi ngahuleng kageteun sanggeusna sidika jalma anu ngajanteng di luar. Sabab eta jalma teh tayalian ti sirawing geuningan. Geuningan? Geuningan maneh eta teh rawing? Atuh apanan nya awing eta keling. Apanan ayeuna datang ka dieu. Apanan moal bisa lila apanan awing kudu diteangan ku keling. Hiat! Curelat.
ngan sakolepat jirim si Rawing geus ngiles deui. Si Keling geus teu kaburu nyusul gerakan si Rawing cepetna keran jeung di luar dugaan. Si Keling ngagero, "Hai! Rawing! Eta mana maneh Rawing?" Sugali datang nyampeurkeun ka si Keling. "Aya saha Keling? Aya saha?" Ngageroan si Rawing sagarupa. "Aya saha?" "Anjir, edan ieu mah anjir, edan. Bener gali edan ieu mah gali. Aing kalaka ngajedog deui anjir. Aduh. Aing bieu panggil jeung si Rawing anjir bener aslina aing mah. Bener gali aslina si Rawing anjir. Bener aing henteu ngimpi sagali bener. Si Rawing. Nu bener Keling ah. Tadi kadenge kumang gali ke di jero imah apan Keling teh nita asup ka jero imah teh ka si guru. Kumaha ari keri ai Keling? Aing ge nyangka mah sugan teh si guru gali euy. Tapi waktu ku aing dideleh ka dieu, si Rawing anjir bener. Nyaan aslina si anjir gali si Rawing si gali. Geus henteu kaburu disusul ku aing ge anjir. Ngan sakolepat langsung ngiles anjir teh. Edan bener. Edan si Rawing. Aduh si Rawing anjir datang ka dieu si gali. Nyan bener itu aslina biar datang si Rawing. Ih, aing maneh koplok. Bener nyaan aslina aing mah tara ngabohong ka basia. Kenaon aing ngabohong anjir? Ka aing ngomong kitu, si Rawing teh apanan moalila cenah, apanan kudu diteanganku Keling. Terus we ngajuerat ngiles anjir teh gali heuh. Aing geus teu kaburu nyusul gali euy bener edan bener gali euy. Ieu mah anjir, kunaon si Rawing kalaka inditnya. Teu ngarti aing mah gali euy. Keheula ya Keling ya. Mun bener cek Keling eta si Rawing teh bisa ngalakukeun gerakan anu ngan sakolepat geus ngiles, atuh eta mah ngalung hati si Rawing teh geus pulih ka ayanana. Nya dalam mun can pulih mah jelas moal bisa ngalakukeun gerakan anu saperti kitu atuh Keling. Nu matak aing ge kaget anjir. Aing teu nyangka gali euy, bener teu nyangka aing mah. Memang bener nu si Rawing bisa ngalakukeun gerakan kawas kitu segali. Si Rawing geus pulih ka ayanana anjir. Tapi naon maksudna kalaka terus ini deui si Rawing teh gali euy? Halah aing bener-bener teu ngarti gali euy. Jadi bingung ka aing naoge anjir. Nya sarua we mah gali ge milu bingung Keling. Ngan eta we si Rawing ngomong kitu ka Keling. Nya ngomong ka Keling teh apanan kudu diteangan ku Keling. Waduh. Geus nambahan deui wae ieu mah yeuh pikiraneun teh Keling. Aing jadi teu ngarti gali euy. Teu ngarti bener aslina aing mah. Tapi keur aing mah dah henteu kudu bingung jeung pusing geus kieu mah gali. Maksud Keling nya geus teu bingung kumaha ieu teh? Maksud aing teh geus teu kudu mikiran mulihkeun kayan si Rawing kitu. Jadi aing mah karineangan si Rawing, mun geus panggih diajakan balik ku aing ka dusun Panemong. Geus we kitu. Jadi aing geus teu kudu pusing kudu neangan tabib sakti setengah dewa. Keur mulihkeun kayan si Rawing, bener teh? Jadi aing mah kari tinggal neangan si Rawing terus diajakan balik. Eta si Rawing teh ka aing makin ngomong apaan awing kudu diteangan ku Keling apanan. Naon maksudna anjir aing bureng teu ngarti gali euy. Bener sia ngomong kitu ka aing. Apanan kenapa kitu si Rawing mah nya? Apanan aing kudu diteangan ku Keling apanan kitu sagali heueuh. Ya geus weng kemun si guru aya datang caritakeun ka si guru ngeunaan kajadian bieu Keling. Ari terus di pikiran mah matak butek jeung botak kana sirah ieu mah. Ngan bener cek Keling bieu. Bener kumaha? Bieu geus karuhan jelas si Rawing geus pulih deui mah ka ayanana. Urang keur tinggal neangan si Rawing terus diajakan balik. Alhasil moal berat teuing ka urangna oge Keling. Bener kitu gali euy tah. Mun ieu ye bener si guru ye keureumpang ka dieukeun gali euy. Bener si guru eta mah nu datang teh gali.
meh bareng si Keling jeung Sugali ngareret ka lebah lawang panto. Bener we si Tergos Bodas aya datang asup ka jero imah. Maneh geus datang geuningan guru euy. Sok diuk heula guru. Padahal mun tadi weh maneh datang guru bakal page jeung si Rawing guru. Tadi si Rawing aya ka dieu sa guru tapi ngan sakolepat sacurelat anjir teh guru. Belekuk emprut gonjreng. Kumaha ari maneh guru aing rek bisa belekuk. Heueuh kan belekuk teh latihan. Apaan karek datang deui ka dieu ieu teh guru? Nu matak datang ge lantaran loba anu rek diomongkeun. Anu matak cek aing ge bieu mun maneh datang rada tadi we saeutik. Bisa pagi jeung si Rawing sa guru bener aslina sia. Belum pak tungting pak belakat tol bro dang emprut pancus gombrang blakuk kubrai baku maneh mah ari geus ngalir aing teh aing mah teu ngarti guru euy asok jelaskeun sia gali naon maksudna cenah tah si guru teh. Jadi kieu Keling nyada henteu nyorek datang si Rawing anu jelas caritakeun we cenah ieu nama naon anu rek dipertelakeun ka guru kitu tah maksud guru mah Keling teu kudu ngobrolkeun deui si Rawing cenah kitu. Heueuh rek dijelaskeun atuh ayeuna mah ku aing guru. Jadi kieu ya guru maksud kedatangan aing dina waktu ayeuna teh guru. Ku si Keling harita terus dicaritakeun maksud kadatanganana. Ngajelaskeun ngeunaan naon anu geus dilakukeun ku dirina Mang Sangubaran si Rawing ku kembang pancawarna. Anu saterusna nyaritakeun ngeunaan kajadian sejena anu kabandungan jeung karanapan ku si Keling sareng aya di imahna Saraswati. Jadi kitu tah guru euy. Ngan aing geus rada tenang ayeuna mah guru. Sabab tadi geus panggih jeung si Rawing. Nuleuh kana kayanana mampu ngalakukeun gerakan anu cepet kawas kitu eta si Rawing teh. Berarti si Rawing teh geus pulih kayanana guru. Jadi ayeuna mah aing kari minta izin tinu jadi guru, aing rek neangan si Rawing. Sabab aing geus janji ka Buwati rek neangan si Rawing. Mun geus panggih rek terus dibawa balik ka dusun Panemong. Didaguan ku si Buwati. Tah jadi maksud aing teh guru, kudu kumaha aing neangan si Rawing. Da eta anjir teh, tadi kala katus ini tuh guru bener anjir bener sa guru. Jadi kanganan Keling rek miang neangan si Rawing mah nyada gali ge tetep kudu marengan ngabaturan. Jadi biasa we ieu teh guru biasa teh ya seperti kamari teh ya geuningan. Gali dibekelan ku kakuatan ilmu pangenteng badan teh guru. Dapat bisa ngimbangan Keling mun teu kitu mah guru. Ya muga guru bijaksana karayan jemar manah surti karena karep pamaksudan gali gitu guru. Belekusunu belekesende empret trang treng trong bledug kubrak ces. Geus lieur di wae ka aingna oge anjir. Hartikeun sagali aing teu ngarti euy. Jadi cek guru mah kieu Keling. Sok we bisi rek neangan si Rawing mah. Teangan we terus paluluh we ka belah kidul. Turutkeun we kumaha pangajakna hate cenah. Dangke oge bakal panggih jeung si Rawing. Jadi guru ge marek ngahalangan kana karep pamaksudan Keling. Ngan ulah kaget mun bakal loba rintangan. Kitu apa maksud guru teh Keling? Bener teh guru? Sugali ngaret ka si Tergos Bodas anu diret ungeuk. Syukur we atuh ari maneh ngidinan mah guru euy. Heuda aing mah mun teu diidinan oge tetep rek ini jangan si Rawing aing mah. Aslina aing mah guru. Sabab aing geus janji ka si Buwati. Ngan ieu si gali mah kudu dibekelan kakuatan pangenteng badan teh ya guru. Bisi tinggalkeun euy teu bisa ngimbangan umpat aing. Emprod
tak keling tong. Kepedem. Eta mah geuning bisa ngomong sia sagala mending ngomong kitu segala rupa hah? Bempel blekuk tek dung rukutuk tak emblak gujubar. Geus anyar deui maneh mah guru euy. Maka jeung rek durung kuplak blaku-plak tungtu gujubar sagala rupa. Anger ari geus kalieurkeun teh. Asup artikeun ku maneh gali ah. Halah, keling. Nu matak tong nganggap bodoh ka manggali teh. Sok buru sia korbannya capek sia. Jadi maksud guru mah dina sajeroning lumampah di mana salse latihan atawa belekuk mah kudu dikeureuh cenah keling kitu. Kumaha? Lamun keling nyase keureuh deui latihan mah ulah nepikeun ka diculkeun. Jadi ulah nepikeun ka terus diculkeun ku keling eta ngeunaan latihan mah. Nya da tetep we penting ada latihan mah. Kitu maksud guru mah. Bener henteu guru? Si Tergos Bodas ungeuk. Engke mun aing salse mah bakal ngamangpaatkeun waktu ke latihan guru ah. Jadi neangan si Rawing teh aing kudu ngajug ka belah kidulnya. Terus kudu nurutkeun kumaha ceuk ka aing. Tah dengekeun ku maneh galis ya. Nu maca engke maneh tong loba tatanya. Nah ka dieu kunaon ka ditu eta mah kumaha hayangna hati aing. Lain ngahulang sia ngarti teh galis ya ha. Iya ah itu teh ngarti atuh keling ah. Nyadari manggali makadar marengan ngabaturan keling jadi rek nuturkeun we rek ngidul ngalir ngetan ulun mah kumaha keling we eta mah nu penting tetep babarengan jeung keling. Teh kira urang miang teh keling isukan we isuk-isuk keneh kudu geus init galis ya awas mun kaberangan sia. Mun maneh es keneh tinggalkeun ku aing mah aslina aing mah moal dihudangkeun moal naon aing mah. Jadi aing rek init isukannya gurunya si Tergos Bodas ungeuk. Ya syukur maneh geus ngidinan guru geus ngidinan aing sa guru. Nya da mun teu diinian ge aing mah tetep rek init guru. Sabab aing geus janji ka Buwati. Neangan si Rawing nepikeun ka panggihna kitu guru. Sok ayeuna mah si Gali tah bakalan heula ilmu pangenteng badan guru. Aing mah rek ngalampangkeun heula cangkeng ya aduh. Oh jeung supaya seger we isuk aing geus ini teh apaan? Goledag we si keling ngagoler. Sugali seperti anu enggeus harita dua sukuna dicepengan ku si Tergos Bodas diberi kekuatan injeman ilmu pangenteng badan. Dina poe isukna kira wanci carancang tihang harita si keling jeung Sugali geus arindit. Lumampah kabelah kidul sakumaha pituduhna si Tergos Bodas. Waktu ngambah ka salah sahiji lembur Sugali harita ngeureunkeun lengkahna. Aya naon make geureun lempangna Gali euy? Oh, aing ngarti maneh neuleuh warungnya. Pasina oge maneh mah hayang leureuh bari nyatunya. Ya bener keling. Apaan keling ge apal atuh. Urang ini teh we langsung teu sarapan heula. Mun dipaksakeun terus lumampah manggali bisa salatri mah keling. Geus kukurubukan ge ieu. Nya darek aya talaga kumaha ari beuheung teu ari beuteung teu deusian mah. Bet pira korek tega tuh. Kumanggali. So payangku kumaha mun manggali ngajongkeng salatri katulengan kulantaran can keeusian ieu peujit. Kadele ku aing ge beungeut maneh geus sepake itu sagali. Tapi montong dilatih saleureuna Gali ah. Jeung montong sagala ting dihakan sia. Kawas anu rek ngajar wae sia mah. Asal ulah kosong ting beuteung we nya. Nyatuna sacukupna sia ulah ditatagdepikeun ka wareg. Usik kadut pinuh teuing mah sok terus nunutan sagali. Wah atuh manggali oge boga ukuran atuh keling ah. Itu teh can naon-naon geus di ieuan keling mah geus sagala ulah. Wah. Ngan lamun henteu dieusian heula. Aduh tobat ampun keling. Tobat bener. Moal bisa laju lumampah. Yang kayak keling milu riweuh.
Mun gak manggal nepikeun ka katur lengan coba sok bayangkeun. Heueuh meungeus montongnya capek we sagali. Hayu leureuk heula sia. Nyatulah di warung sia. Si Keling jeung Sugali muru ka lebah warung. Tilu urang lalaki anu keur ngadon ngopi harita pada ngaret ka lebah si Keling. Puguh keur anu kakara mah pasti bakal kaget ningali kayan si Keling anu kaayana teh teu sarua jeung budak biasa. Si Keling jeung Sugali terus diuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Awewe tengah tubuh harita ngabagiakeun si Keling jeung Sugali. Kumaha Ujang, rek daang atawa ngopi ieu teh? Aing jeung ieu Mang Aing hayang nyatu mah. Menta alas nyatu 2. Anu keur aing mah kejona tong loba ting mah. Tah mun ieu si Gali Mang Aing kejona kudu mentung, kudu badag ngarah teu mindo mah. Kunaon mereka lah kamalok kitu sia? Hah? Kunaon sia, ha? Kaget teh aing. Aing mah bisa nyaho mah si Keling bocah sakti mah. Ye anakna Atep Dewa mah. Bisi maneh hayang nyaho mah. Baruk. Jadi si Sujang teh si Keling bocah sakti teh ya. Mak geus remen ari ngadenge mah Sujang. Nya ngeunaan ciri-ciri si Keling bocah sakti. Beuteung nyangka ayeuna diparengkeun panggi. Nya keur urang keke aduh jadi geumpeur ka mana oge. Ke sagedeung atuh urang jieunkeun heula alas. Daguan Sujang. Tong geumpeur jeung aing mah, Mak. Tong geumpeur. Alah. Maraneh anu keur barang hakan montong nuleukeun wae ka aing sia. Da aing pe lain jurig sia make jeung nuleukeun ka aing anjir. Aing teh anak jelema. Nyatu sarua aing ge jeung Kejo ngan lamun aya anu nuleukeun wae ka aing dibabu ku aing mah anjir. Lumatak nu nuleukeun ka aing anjir cing sosor-sore nyatuna sia. Sak. Sugali ngaret ka tilu urang jalma anu keur leuleuh di eta warung terus nyarita. Ulah naringali wae lur. Ieu alo kuring si bocah sakti teh. Entong ditingali budakna kayaan kitu geus loba jago anu kasohor lagragu si Keling lur. Apal kasorandaka jeung Karaman Ajag Bayangan. Ngusak ta lur. Eueuh nyawaan ku si Keling. Apal kalau dira si Jalaga murid Mbah Bulu Wajah anu boga ilmu rawarontek. Dibuntungan tah 2 kokoda ku si Keling. Jadi biasa-biasa we ulah nganggap aneh kalau kuring ye lur. Si Keling bocah sakti. Kalau kuring ieu teh sok tong taringali wae sing jarong-jarong we barang daharna. Tiluanana harita geus henteu waranian deui ningali kalebah si Keling. Sedengkeun si Mawarung bari mikeun alasan ka si Keling jeung Sugali harita nyarita deui. Ha sok atuh Sujang. Eta mamang dengan sanguna mah nyokotan we sorangan. Belum asin pais lauk ta ieu lalabna poh-pohan ieu. Sama aya tah rek redok atuh. Si Sujangnya Jang Keling beduh. Mak, tong geumpeur ngomong jeung aing mah, Mak. Henteu. Duh. Ngawalu di sisa mama aing mah mana aing rek nyatu naon. Bakat tingku geumpeur Sujang. Nya maksud mah teh bisi Ujang dek ngaredok. Kumaha dipangyeunkeun tuh surabung lagi. Karek anyar metik eta Sujang. Meungeus montong make jeung karedok segala rupa, Mak. Ieu nu aya oge geus cukup aing mah. Tara ngagedekeun teh nyatu aing mah. Mun ieu Mang aing si Gali tah. Segala beuki. Lamun gerak mah batu ge dihakan ku Mang aing mah ieu. Alah tong kitu atuh ka Mang Gali teh Keling loh. Kenikmat ye. Pulen ge sanguna mah. Samalna cukup teu ada teuing ye. Si Magalah euy. Alah sama si mah memang luar biasa nanya ka ieu mah. Nya ka naon Ujang? Waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra. Geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya.
gitu atuh sementawis sim kuring doradori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios.